Bahasa Sunda, bahasa Sunda, bahasa Indo urang Sunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng tepang dina tepas basa Sunda. Nah, dina episode anu munggaran ieu urang baris medar ngeunaan rupa-rupa pola ucap dasar basa Sunda. Aya naon wae nya? Hayu sobat tepas, urang sakseng bisa sarengan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampurasun. Rampes. Kumaha Rama? Alhamdulillah pangesto. Alhamdulillah tuh pami damang mah. Ayeuna alhamdulillahnya tos tiasa kempel deui dinten Salasa dina sawala teh. Tapi katawis nama aya nu teu sumping ya teh. Muhun, kalau bisa teh Vivi sareng teh Au teh nuju udur. Sageus atuh ari kitu mah. Ayeuna mah urang lajengkeun we nya kana sawala teh. Mun nangna dibaca. Tina pintonan anu bieu aya dua ucapan salam, nyaeta salam secara Islam Assalamualaikum sarta dijawab ku ucapan Waalaikumsalam. Aya oge ucapan salam anu ilahar di Sunda nyaeta Sampurasun dijawab ku kecap rampes. Urang Sunda biasa nanyakeun beja ku kalimah kumaha damang sarta dijawab pangesto. Ungkar hapunten atawa punten dikedalkeun nalika menta hampura. Sedeng nalika nganuhunkeun ngucapkeun hatur nuhun. Hayu atuh urang larapkeun. Kumaha sobat tepas? Babari pisan pan. Moga-moga bisa dilalapkeun dina kahirupan sapopoe nya. Simkuring pun dinip seja amit mundur amit mungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa Sunda, bahasa Sunda, bahasa Indo urang Sunda. Sapopoe kade lali sasaura